pasar Raba dulur. Tatangga mama muda orang Sunda tikeun hariwang sia barudak kakarak ditinggalin babar poe ari gitu ditinggalin ka mana cenah meureunnan mama muda pan ari mama muda orang Sunda mah saanggeusna akad nikah ge sorena langsung digadag geus salaki ka imahna. Heeh sih henteu jauh sia barudak bahkan tema meureunnan sebagian followers mama muda orang Sunda ge ararapa lah meureunnah pan disebutkeun nya barudak ari anu jadi pamajikan mah arek dibawa ka mana ge meureunnan geus tanggung jawabna salaki ieu cek kalau teh mah heuh mantak teh ari anu jadi pamajikan mah kudu nurut kanu jadi salaki teh tapi aya hiji syaratnya barudak nya eta salakina anu bener heula atuh pan meureunnan tong salah sia barudak tong sapedah bongbong ka salaki meureunnan nurut bae diajakan ka jungkrang oge misal dibawa kana jalan teu bener mah tong dae atuh pan piraku teuing mereta sia teh barudak pan disebutkeun nya anu ngaranna rumah tangga teh anu kahiji menyempurnakan agama anu diteangan naon pahalana pikeun naon cenah meureunnan mama muda orang Sunda atuh pikir di surga sia barudak tapi na tong salah sia barudak sanajan rumah tangga oge nya aya anu isina jiga neraka oge aing mah nauzubillahi min dzalik aing geus kudu neangan pasangan anu jiga kumaha atuh cenah meureunnan mama muda tong kudu nararanyakeun nya barudak aing keur kakarak teh meureunnan rumah tangga. Intina lamun urang neangan kesempurnaan dina diri pasangan teh moal manggih tapi ka palebah mana wae pan disebutkeun nya barudak ari kesempurnaan mada lain di teangan ieu tapi na dibantu pokona mah relate pisan kana kata-kata kieu sia barudak lalaki bakal katempo sifat aslina saenggeus nikah teh sedangkan awewe bakal katempo nasibna saenggeus menikah teh lalaki salah milih pamajikan masih bisa diimbangkeun sedangkan awewe salah milih salaki malaratna saumur hirup. Ampura lamun salah ngomong badak nalesna ayo arwi.